Ah, Kumanya. cenah ge gawe atuh kalau ka cicing wae. Rupanya pasti masih kontak datang nunggu yang. Nih, telepon atuh. Berang gitu, kabur berang. Telepon kumaha eta meureun udang lagi sok beurang. Apa nyebutna nama cenah? Erek ieu didaftarkeun ka Haji Doyok. Gawe gitu. Bawa peralatan aja bawakeun. Oh, nya gatenya. Aing gawe di Haji Doyok. Geus kabayang jadi asisten bakal ngeunah. Teu pirang ngintil. Ya, sing suksesnya. Da mau sampai ieu jadi asisten mah. Moal atuh ngareuna gaji gede di Doyok mah. Urang nunggu heula Ciko di dinya. Di luar nunggu tuh urus budak. Nya. Oh, jeug. Mar Ciko lila cek aing nanti. Aing mah geus tanggina sarek gawe teh. Ieu mah meni ngaret. Abong caingan budak santai teh si belakok mah awak we jangkung badag keren gagah juga nu udun menta dagan heula di dia. Mana si Marji Wong teh majarah yang digawe ku aing diajak nih nanti kamari di belan teh diangkat-angkat kudu disusul ya maka imahna kunyuk teh lah. Nah mana jamana Wong Jiwong, si anjing na molor tapi karep geus jam sabaraha ieu aing diajak gawe. Jiwong. Itu dulu. Kurunyungan kok Wah ini geruan dia harap. Hah? Iya patu buruk seberang. Ya kok Jira naon ieu teh aing bener rek jadi asisten Haji Doyok. Sia kudu percaya diri cai heuya manehna butuhun gawe. Kan aing geus ngaji geus modasi. Oh geus aing sagala. Aing nyebutna nama titah nungguan cenah nyatet-nyatetkeun tamu ting naon lah teu apal tema model aya endorse meureun nya. Tak kitu. Judul tema meureun nya. Ngedit nu kaditu. Ngedit tanya bisa mun teh maneh. Atuh aing pan geus dibelajar aing mah geus belajar kabeh aing mah. Ayo tuh komputer di mana? Di mana teu komputer? Lah teu kudu make komputer nama HP juga komputer. Oh nya geus. Ya buru-buru berang lah. Iya apa tuh? Ieu pake ieu. Kade motong ngerakeun itu dah heula motong kali dipake ngerakeun. Pan berada gaya teh jeung Haji Doyok mah kudu nyetil urang teh. Di ditu lah di dieu. Gatuh. Buru. Sarangan bisa ngedaftarkeun aing ka Haji. Siap. Ya nya. Ya kok. Ya kabayang teh di ditu aing pada ngesot ku jalma. Ya heueuh atuh terkenal, da anjeunna nama geus terkenal, populer. Heeh. Penting nama kade maneh ulah ngarakeun aing ye. Moal komo aing jadi asisten mah tuh bakal ngareuna awe babari nya. Cing betah duit gede nya. Atuh duit anak. Nuhun heuh. Hayu heula ka bener ya gawena. Gimana mobil kok? Lah da deukeut atuh gila-gila teuing na mobil na motor ge hade. Nu tinggalin apa? Panas anjir. Buru Buru tinggalin. Wah. Tak. Atuh kosing bener mah motor teh salabatan naon leutik teuing Siap. Naon deui? Cicing heula di dieu dagon eureun heula tadi harap-harap. Rek naon? Modal. Sia mah atuh di imah we ulah di dieu. Pan tadi teu hayang tadi mah. Si hayang ngising aing. Geus beurang kunyuk, buru. Beurang. Daripada di ditu modal ngerakeun. Rek di mana modalna? Heuh pan cong nanyakeun. Cicing heula dagoan. Usok buru atuh buru. Ang. Enak bang. Yo. Jaramba udah mana? Oh jarang bah. Tuh kali itu mundur terus. Hah? Terus kamu nonton apa itu tuh? Aing mah jauh pisan. Tuh baik Jung. Deket tadi tuh terus. Kali gitu tuh. Sok terus. Kemana mak? Kadi tuh. Cukup yang modal ini mana bener itu kemana? Kali itu Jung kalian kali itu. Oh Jung. Tuh kuat. Yang ising loba Jung. Loba. Rek marah belauk. Oh loba belauk. Aduh, aing teu kuat hayang modal dia teh hayang nuturkeun bae.
Jam ke bogokeun ka aing. Ah, si Marjiong, ya we, biar yang gawe, jangan kakak modal deh. Nah jauh tuh, tenang. Lumayan lah, dukut pakai didinya ta. Di mana? Urun nih ketik pakai seberapa kotak kan Oh. handap. Iya lah tuh, ini jam, ayo nagis kalau kagis budang ya. Murus meureun. Ah, nyoteng tes ngelebok naon tah di mana nage teh apa? Spesing di dieu ngopi heula. Pun teuing, ieu wadoyok geus ngebelan wae pan. Oh, sebelan. Belan wae tah. Ah, tuh mah. Nya, Itu bakal itu. Cinyung sob. panengkeun jeung itu tuh, uruan buruk itu. Ah, ngomong segala wae. Ya pan teu apa Ya, ya. urang mah. Tenang we aya ya. Aku udah nong ikut dulu. Lompang ayo. Ya jom. Ih, nyamananya duit mah. Ya tah 2000 meureun. 2000. 2000 mah WC. Oh iya ka WC 6 meureun ieu gurun 2000 tah. Ah, iya. Ih, ampun teuing. Ya, Kita jeung ka WC. ya jom buru-buru, buru. Daripada aing kudu nyusulan jam teh wah. Aing kajenting balik lumayan bisa menang duit. Menjong udah balik orangnya. Wah, iya teh jarambahna. Aing capek aing. Itu jarambah. Manual, ya aing sing belah mana? Ah, si Marjiwong kunyuk. Di lapisan. Ai caina balik mana? Ka handap. Kalebak, Nuhun kalebak. ka sawah. Nuhun. Acir. Apa tadi tah geuning kabudakan waya di dieu. Nuhun. Di buruhan, geuning ayeuna teu aya. Duh, leungit atunya ka mananya? Ah, duka ka mana ieu teh yeuh. Tebih dah lumayan tebih unggul. Abi tadi antosan ku wadoyok di ditu geura, ek damal cenah. Deng. Pun teuing. Nya aya bae. Ah, nya kitu teh. Antosan mah lah di dieu. Sane moal lami ieu. Nuhun teh. Sabar lah. Jingkap mana iya si Marjiwong. Tunduh kalau kage. Anjing ngeunah marah blauk. Lauk lalintuh ku aing yo. Coba aing serkan seblak we. Murus deh. Ah, aing boga balikna euy jauh. Ngemplong. Anjir. Jauh si bedol. Kalebak ka ditu. Aing bisa kuat untung we teu kebabayan. Mencret deh. Ngakan lada. Kebayang si Marci kamu ngadat euy. Gila aing isingna. Baiklah. Cek aing ge molor. Gawat atuh. Aduh. Anjing. Tunjuk sia kitu aing nungguan geus beak sagala rupa. Anjing kok jauh? Sia teh kagila-gila teh. Guncek aing modal di imah. Tadi macan hayang yo. Eta laukna aja ini lalintu cai ku aing di parab tadi coba mencet aing saudara seblak. Seblak naon? Seblak. Gura jauh. Lu keburu ya geus jam 11 leuwih. Oh iya patuh. Sia mah. Butuh mah sia gawe. Panah yang gawe buru. Oh, ya, buru. Si wajina keburu eueuh. Ongko da bool tetep bisa san dibawa kompromi teh aing modal aja modal. Mah, yap nohon. Ma. Anjing, lieur kok. Anjing, Naon? mabuk aing ieu mah lieur. Heula, sakeudang. Oh. Naon? Wah. Atuh kok. Kok makan kok. Aing rodek sia mah aing geus beurang yo. Hiji modal, hiji utah. Atuh lah kumaha kok da ieu mah. Gut. Erek mah. Heuh erek kok. Rubasan segala rupa. Nah aing sia mah. Tidak nok atuh ti ditu mula anjing putar-putar jangan nanjak mudun aing liur kana ulu. Jadi kana motor atuh, komun kana mobil. Dekuat lah. Si berang manten. Wong besok kita Juga makan deh aing kok. bener gawe mentong kieu ya. Gua dijongklokeun guat. Rep, Bro. Bung aya ya. Ya. Sok buru disalin geus puguh ya. Heuh erek pan. Sok buru karapi ya. Dong ngerakeun aing. Ah, geus di dieu we atuh naik naon di WC geus di dieu. Era aurat. Ah, sia masuk aya wae. Iya cocok jadi asisten Wah Haji.
aing nuturkeun artis atuh kudu gaya. Dasi. Kok. Ya sia geus kitu mah euy. Alus ya. Tadi gede salah tah. Naonna? Ieu ka buruk ieu sia mah tah. Kieukeun we tah. Hah? Oh, kadinya nya. Tah kieukeun. Suganteng eta teh jang naon. Mun ieu panjang teh juga jang ngalapleo. Cicing penting mah keren. Ieu naon ieu? Siapa na aya astis nama kenu kieu? Oh. Ya buruk. Iya betul. Pujeul bahasa kudu rada dijaganya. Heeh. Pujeul. Kade ulah ieu gawe mah da penting nama bulanan ieu. Tenang. Wajina ya. Ah ya pan bieu ditempok. Ya bieu mun ku duduk jalan tukang aing kudu disalin heula aja. Maksudna kamu sholat ka WC sia disalin gitu. Oh, ambil langsung meyakinkan heuh. Tuh. Yap. Keren kok. Teu kuat yang seuri. Kudu meyakinkan tuh. Alus saya alus nama. Iya, geus alus kan kieu. Udah biasa lagi becik nama jadi keren kieu sia. Asisten artis kok. Aya teh sanduku kala itu. Ya wajina. Oh ya tamu ya. Tamu. Jangan dugona itu di ditu urang mah teh diuk. Ngaragangan eta tamu mah cicing tenang bae geus pugu jelas gawe ieu. Tah kabedinya we cang diuk ieu mun teu ngarareuna kieu aing meureun nangtung. Pegel. Tah yeuh. Wah. Cager, Wak. Lama? Alhamdulillah. Baje. Aduh, murah geus teh. Mana itu meni cigotos naik pesawat aing mah. Kieu ya, Wak. Pan wa teh kamari teh nangan pagawean cenah nya, jeung asisten digawe. wa yang gawe. Tauing teh mawa ieu karunya da nganggur di imahna. Tadi mun aya mah awewe atuh. Ah, keur penting kumaha wa ieu mah nu aya mah ieu we heula urang mah keur penting pake naon we penting nama. Nah gitu daekeun ieu pan kudu nama awewe nu kieu. Daekeun Wak nu kitu mah gampang. Daek wa, tenang wae. Masalah tulis menulis mah jago. Da aing waktuna meureun lila ditungguan ku babaturan di jalannya. Gue cing betah di dieu. Oh, Jung, bae urang ieu haji urang mah. Ieu dunungan ya kade pokojnya. Siap. Wah, Tenang. urang balik heula. Pokojnya. Siap sing salah Siap, siap gue cing betah. Siap. Non, kok. Siap. Waji. Hah? Engke, abi mimiluna ka mana teh teh? Nah mimilu naon ai bener rek digawe gitu bener pagawean awewe mah. Kun bae abi mah nulis terus ngintil waji mah tenang we Nulis teh engke lamun aya ngaladangan bisa nu nganjuk tuliskeun. Ayeuna mah sok we bener rek digawe. Ah, et gawe di Tadi waji. tas ngaleliwat loba tamu tuh perenan. Langsung diterima waji. Heeh. Gawena. Langsung eta perenan tuh gerohan. Ah. Kumaha waji? Nah kumaha apa cenah gawe? Urang teh jadi asisten tadi cek cikot teh cenah. Nah asisten naon urang menita sote ka ciko kamari. Ceng teh bisi aya nu rek digawe awewe tukang gegero. Jeung nyeuseuh. Tukang gegero. Kali nungguan warung pamajikan. Ah ngacaprak waji mah nyebutna ge nu nuturkeun waji artis cenah mah mimilu ka mamana. Nya kieu. Heuh lamun urang ka balong ngawuh. Oh. Hah? Iya teh oh jangan mimitian urangnya waji ka ditu mah urang bisa mimilunya. Heuh mimilu ka balong hade ari ngawur ngajingjing ember. Ah si Cikon kumaha ieu teh? Ya aing teh kukumbah waji. Ari maksud naik gawe naon? Jadi asisten wahaji ngingintil. Nah asisten naon ari aing jadi naon? Apaan wahaji teh artis, urang ngingintil geuning. Namanya artis kok kolor kieu sih teh aing manita sote aing mah ceng teh. Tukang gegero pamajikan karunya. Di kolor teh di dieu waji, aya keluar mah mun keren. Kan ieu teh. Iya waji doyok abret. Waji sok waduh. Siap lah, abi kajen beberes heula waji, siap. Tantangan gitu. Jika teh waji teh ngahaja euy. Urang kudu semangat, mereka pake. Ya. Ya. Mana waji? Ah iya. Siap. Mana di waji? Ah ieu sadayana tah. Oh, mangga. Ah iya. Kurut ngalaliwat ya teh. Siap. Oke, berarti pemibagian syuting mah abi keren di kieu nya. Heeh. Nah kumaha si Ciko aing nita sotenengan awewena ieu putukal kieu ciga cengkeh. Ampun teh. Waji beres. Sekalian di hari pati itu sasapu tuh. Kalau tor pisan loba segala berudak bebenjit. Sasapu. Sasapu bieu geus ageuslan ge roh. Beres. Sasapu di hareup. Oh, ujiannya. Siap waji. Sok. Oh, nyapukeun heula ieu. Aing apal trik wahaji teh neanganna jalma nu tangginas, lamun aing teu tangginas mah moal kapake. Aing nuturkeun artis ngareunah gawena ge. Geus bersih. Orang heula ka waji.
Waji. Beres. Beres dong. Tuh, tingali. Ini benar sedikit tuh. Ya, sekalian we atuh itu tuh pan itu TWC teh berala pisan tuh. Barudak mah titah buka pemain jadi aksaraan. Sendal harus dibuka. Marawa sendal ka jero. Beresan sekalian bersihan. WC. Heeh. Iya ujian nih. Iya. Siapa aja? Ai gawe mah kudu semangat. Nah, ujian. Gitu aja. Semangat. Pan aya laguna geuning. Kumaha? Perjuangan dan doa. Jadi hidup teh kudu loba berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Berjuang bala gendil tos dong. Udah memakai nukia cigarek nyanyi wae. Iya, apaan asisten, Wak? Anjing bersihan WC. Bersihan ala WC-nya. Siap, Haji. Aduh, aing masa jadi asara dalam pagi itu jam bener gitu. Keun we heula ku aing gawekeun aya sok hayang nyaho nguji mentalna kumaha ya. Berjuang bala gendir tos. Belum enak kadinya geuning laguna. Wah Haji. Berjuang bala gendir tos dong. Untungan saeutik bersihanna. Jadi tere anggeusna. Geus berjuang bala gendir tos blong. Ku aing lamun geus bersihan WC ku aing diuji deui ya sok hayang nyaho aing mentalna kuat teu. Wajib. Ya. Beres sih herang ka WC na ge dikudak dikit eta. Alhamdulillah. Kerja bagus pokoknya. Tadi cek Haji kitu. Berjuang bala gendir. Tos dong. Kudu loba berjuang yang sukses teh. Tah ayeuna mah masih semangat. Wih, semangat. Di tukang ban sepiteng teh gebros kamari keur ngaronten ragrag. Aya anak anjing terus jeung indungna dininya teh tah ragrag ka handap. Wayahna kaluarkeun karunya bisi pae. Anak anjing ragrag terus sepiteng. Menyawa Haji. Pan hidup teh kudu loba berjuang. Aya laguna. Atuh da eta mah kana waduk Haji. Ada perjuangan kalian teh sarua. Keke ieu teh jadi asisten apa kumaha eta perjuangan kudu kana waduk eta mah wajib. Atuh udah berjuang, atuh akal kunaon ku ember kunaon. Udah angger bau wajib, mah ka kana sepiteng. Moal bau ieu. Kudu lah ieu nya. Cenah di gue bencana berjuang. Ujian itu wajib. Yo. Nulungan anjing kejepet ge eta teh ibadah kene sarua. Udah aya dina sepiteng mah wah Haji. Atuh da aing mah ngising teh bau ieu. Bah, ceprak teuing. Wah Haji artis anggur we bau anu modolan. Wah, geus artis ngewa aing nya artis di kolor kieu. Apaan Haji? Aing jadi asisten. Heuh, anjing, eta tinggal hiji deui paling enggak ayeuna sapoe. Hiji deui eta teh. Nah, eta berat pisan wajib nya kudu ngudak sepiteng mah moal cedak. Nah, ada ngegoro pan mah ngegorobas ka tincak anjingna teh dihandap. Anjingna dihandap. Aduh, kumaha nya. Tapi lah berjuang wajib. Anjing. Siap. Anjing. Gawean ku aing hayang nyaho mentalna sok. Kuat teh. Keduk ulah. Erek ulah. Lakonan ulah. Aduh, aing meni berat pisan nih mah tantangan Wah Haji ujian meni ampun teuing aing kudu ngeduk eta cedar dina cubruk nyabiuk dibake kumaha aing mun digegel rabies deui. Aduh, lakukeun ulahnya euy. Keduk ulah. Aduh. Ieu tetesek jadi asisten apa jadi naon kieu patutnya. Atuh kumaha ngetes teh diajar nulis ngamera ini iya aing kalau kita ngeduk cedar dina cubluk terus salah itu gitu wajahnya aing sambung ya mah kajenting kabur aing balik dikasih Marciko aing ke aing geus ngadeohna aing mah digawekeun ya mah aing kukurudung we ka dieu kabur aing lah balik moal aing mau jadi tutulus